kapenak jeung hiji santri di perjalanan. Cek santri, assalamualaikum. Ahmad teu bisa nemalan uluk salam sebab kosong tina didikan. Jang, saha ngaran maneh cek santri? Ngaran abdi Ahmad, Bapak. Oh, Ahmad. Di mana maneh kawit dayeuh maneh tempat ngancik panyicingan? Di palih kulon cenapa? Dedeh teuing asa ku Banjar Karang Panglayungan. Oh, jadi ngaran maneh teh Ahmad. Sumuhun. Kieu, Cang. Bapak terek nanya ka maneh. Nah, maneh teu aya deui pagawean sajabat nguseup? Teu aya cenapa? Sebab lamun abdi teu nguseup sapoe, inung bapak abdi bisa teu dahar sapoe. Oh, kitu. Tukang naon bapak maneh? Sok ngadukeun hayam, Pak. Gusti. Kieu mah supaya maneh jadi manusia anu berharga. Mamang rek ngajak ka maneh. Sebab Islam jeung Islam teh dulur. Kullu muslimin ikhwatun. Umat Islam di mana bae ayana eta saudara, dulur. Geus mamang teh boga rasa kewajiban di antara dulur jeung dulur nek ngajak kana kahadean mamang ja. Urang mah santren yuk.